anu saya simkuring badan nampangkeun diri nami simkuring nurul zapahairani simkuring badan ngadongeng anu judulna si kabayan ngalaputut gitu. Kabayan ulah es barang teuing oh pisan dongena si akang mah ngana-ngana tutut atuh ka ditu jam deungeun sangu. Tugas sawah, loba masak di sawah, namanya ngagaru-garu. Leo si kabaya lempang ka sawah, sarta neangan sawah anu tos meunang ngagaru. Didinya katembong tututna loba, lantaran caina herang, jadi katembong kabeh tututna mah loba pating goletak. Tapi barang dituges-tuges ku si kabayan, katembong kalangkang langit dina cai sawah. Manehna ngarasa sieun ningali sawah sakitu jerona. Padahal mah sajengkal-jengkal acan ge henteu jerona. Siga jero teh kalangkang langit. Ceuk si kabayan dina jero pikirna. Itung ieu sawah jerona mani kabina-bina. Kumaha dielana eta tutut teh? Lamun nepi ka teu beunang aing ngeret teuing ku si Itung. Tapi na eta tutut teh sok dialaan ku jelema. Dik dilegetan bae ku aing. Geus kitu mah si kabayan leos ngalelegeut. Barang geus meunang dibelikeun ka nyanyere dibijeran ku awi panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngalatututna. Moal deukeut-deukeut sawah da sieun ti kecebur. Si kabayan ngadekung ngalegetan tutut meh sapoe jeput. Tapi teu aya bebeunanganana anu ukur hiji dua bae. Kitu oge lain benang kuleget, benang naso teh lantaran kebenaran bae. Tutut kecalangat, talapokna katampelan, uleget tuluy nyakop jadi benang. Lamun teu kitu mah luput moal bebenangan pisan, sabab ari di jero cai mah eta leget teh teu daekeun napo. Koma deui tutut da aya leueuran. Di imah bari ngadagoan. Nyi Itung geus ngalah, salam, sereh, ceuk koneng, keun ngasakan tutut. Lantaran si kabayan can balik keneh bae. Tuluy disusul ku Nyi Itung ka sawah. Kasampak si kabayan ngalegetan tutut. Nyi Itung. Ih, kabayan. Naha mah tutut mani kudu dilegetan sagala. Kumaha atuh da sieun ti kecebur akang. Deuleu tinggali ku maneh mani sakitu jerona. Nepi ka tembong langit. Nyi Itung bari ke heuleut. Si kabayan teh langsung disuntrungkeun ka gabris ancur ka sawah. Si kabayan